Al-Ustad Abu Ishaq Al-Ispiroyani. Qala Al-Ustadu Abu Ishaq Al-Ispiroyani. Misaluhu ayakul al-mu'allil awalan Qala nyarios Al-Ustadu Ustad Abu Ishaq Al-Ispiroyani. Al-kalamu wasfun ajaliyun lahu ta'ala. Al-kalamu ari sifat kalam. Wasfun eta sifat ajaliyun anu bangsa ajali lahu ta'ala dihakna Allah ta'ala. Al-kalamu wasfun ajaliyun lahu ta'ala ari sifat kalam eta sifat anu ajali lahu ta'ala dihakna Allah ta'ala. Pamana ahu sa'il waqala pamana ahu sa'ilu waqala min ayyi naqota min ayyi kitabin naqota hadhil mas'alata pamana ahu sa'il teras ngamanu hukamu alil sa'ailu sa'il min ayyi kitabin tina kitab naon naqota nukil anjeun hadhil mas'alata kana ieu masalah Fajabahul mu'allil Fajabahu al-mu'allilu Fajabahul mu'allil Fajabah teras ngajawabuhu Kaita sa'il sa'al mu'allilu mu'allil Hadal kaul masturun fi kitabil maqasid Hadal kaulu ari ieu kaul. Hadal kaulu ari ieu kaul masturun. Kutonya masturun. Eta anu dijajarkeun fi kitabil maqasid dina kitab maqasid. Hadal kaulu masturun fi kitabil maqasid. Wa kullu qaulin masturin fi kitabil maqasid bahwa qaulul Ustad Abu Ishaq Al-Ispiroyani. Wa kullu qaulin masturin fi kitabil maqasid bahwa qaulul Ustad Abu Ishaq Al-Ispiroyani. Adal kaulu ari ieu cariosan masturun eta anu dijajarkeun di kitabil maqasid dina kitab maqasid. Wa kullu qaulin ari tiap-tiap cariosan masturin anu dijajarkeun di kitabil maqasid dina kitab maqasid bahwa qaulul Ustad Abu Ishaq Al-Ispiroyani. Itu pang isbat mu'alil kana tukilan anu diman ayeuna ku sa'il cara ngaisbatna teh biihdori kitabin ku ngadatangkeun kitabna. Wa ini tajam tak jeung lamun bae mastikeun anjeun sihatahu kana sahna ieu mankulan maknan dina maknana lamun ayeuna mu'allil ngamistikeun kana sahna tukilan
maknan dina maknana wada sareng ari itu sihatihi sahna tukilan dina maknana layat tasawaru eta teu bisa digambarkeun ieu da fil mufrad hiji dina mufrad moal aya sabab dina mufrad ada nisbat teu ayana nisbat walal insai kadua teu aya dina insa sabab insa nisbatna teu mutabakoh katilu wala fil murakkab nakis jeung moal kagambarkeun dina murakkab nakis wa ini letajam tasihatahu jawabna payarudu mangka datang alaika ka anjeun naon al abhasu sabiqatu pirang-pirang bahasan anu geus kaliwat minal munu'i tina pirang-pirang ayeuna manuan ila ayajibal imanu bihi kajaba ayana katetepan kaimanan bihi kaimanan teh kapercayaan bihi kana eta abhasu sabiqah di antawisna wa minil tijami sihatil manqul eta tetep tina sapalih mastikeun sahana ieu tukilan mu'alil mastikeun kana sahana tukilan hukmuka ari ngahukuman anjeun mu'alil alaihi kana eta manqul bi anahu sahihun sanyanyana ieu manqul teh sahihun eta anu sahih atau bahasa kumaha hadanaklu sahihun hadanaklu ari ieu tukilan sahihun eta anu sahih aw taqwiyatu maqalika bihi atawa kujalan nguatan caritaan anjeun bihi kana eta manqul eta diantawisna nguatan kana sahna tukilan anu dibawakeun ayeuna mu'alil sumainal bahasa salajengna sanyanyana bahasan bainal mu'alil antara mu'alil wasail jeung sail ima ayan tahia bohyen tepi ieu bahasan ila ajazil il kata kan ila ajazil mu'alil nepi ka elehna mu'alil andaf i'tiradi sail tina nolak i'tiradi sail tina nolak pangdebat sail au ila ajazi sail atau nepi ka elehna sail anil i'tirad tina nga'tirad ala jawabil mu'alil kana ngajawab mu'alil idla yumkinu karena tekanyat naon jirianul bahsi berjalana bahasan ila ghairi nihayah nepi ka teu aya beakna wa ajazul mu'alil ari elehna mu'alil yusama eta diaranan ieu ajaju fil urfi dina uruf ulama nudor ipahaman kana ipaham ibam teh eleh wa ajiju sail ari elehna sail eta diaranan ilzaman kana ilzam kalau diucapkeun naon apahama sail al mu'allil apahama ngelehkeun saha asailu sail al mu'allil ka mu'allil wa yuqalu jeung diucapkeun naon alzama mu'allil asail aljama ngelehkeun sal mu'allil mu'allil asaila ka sail wa yuqalu diucapkeun naon al mu'allil mubhamun ari mu'allil mubhamun eta dielehkeun wasail ari sail muljamun eta dielehkeun dipatilha mubhamun waza dipatahkeun jana mulzamun faidopatul ipaham ari ngaidofatkeun lapad ipaham ilal mu'allil kana lapad mu'allil
idofatul masdar eta ngaidofatkeun masdar ila mafulihi kana mafulna masdar. Wakada jeung eta nya kitu deui idofat iljamus sa'il ari lapad iljamus sa'il. Suma'ana soal salajengna sanyanyana bahasa-bahasa soal. Qad yakunu eta terkadang kabuktosan ieu soal teh bi ma'nal i'tirad eta tetep samana sareng i'tirad. Pada mangkari ieu soalul munaziroen eta pamenta jalma anu munadzarah dua. Wa qad yakunu jeung terkadang kabuktosan ieu soal teh bi ma'nal istifsar. Eta tetep samana sareng istifsar. Secara sasar istifsar. Minta penjelasan. Minta penjelasan an mana lafdi tina mana lapad. Aw an wajib tartib atawa tina jalan ngarangkepkeun. Aw an tafsilil jumali atawa tina ngajelaskeun lapad-lapad mujmal. Wahada jeung ari ieu soal bi ma'nal istifsar. Laisa eta lain ieu hada dahilan eta anu asup fil munadzarati dina munadzarah. Wal kasafu jeung ari minuhan, bener wal kasafu jeung ari mertelakeun masulun eta dipinuhan bihi ku ieu istifsar. Wala basa jeung teu naon-naon bidalika ku eta istifsar indah khopail mas'uli dina nalika samarna anu ditanyakeun anhu tina eta lapad. Suma inal bahasa khotimatun ari eta hiji panungtungan. Suma inal bahasa salajengna sanyanyana pembahasan. Bainal mu'allil wasail antara mu'allil jeung sail. Mu'allil jalma anu ngawitan ngobrol. Sail jalma anu menta dalil. Dan mu'allil teh man ata bil kalami ibtidaan. Jalma anu ngadatangkeun kana caritaan ibtidaan bari ngamimitian disebutna mu'allil. Wasail jeung antara sail. Sail mah man ata ba'da kalamil mu'allil i'tiradun. Jalma anu ngadatangkeun kana caritaan bada kalamil mu'allil. Sabada caritaan mu'allil muntakidon bari anu nganakdu. Pembahasan antara mu'allil jeung sail. Ima ayan tahya ila ajzil mu'allil. Boh tepi na eta bahasan teh nepi ka elehna mu'allil. Dimal teh bener-bener naon? Eleh ngajengje mu'allil teh. Ka ngeluk teu bisa nusik deui. Eleh andap i'tirad di sail tina nolak pang i'tiradan ayeuna ti sail. Gitu. Jadi bahasan anu berjalan antara mu'allil jeung sail kahiji boh tepi na eta bahasan teh nepi ka eleh mu'allil teu bisaeun ngaitirad teu bisaeun nolak tina pangitiradan sail. Kadua au ila ajji sail anil itirad ala jawabil mu'allil. Atawa tepina bahasan deh nepi ka elehna sail tina ngaitirad
kana perjawaban anu dibikin ku mu'alil. Di moal menang doana moal doana nanya. Masih eleh hiji menang hiji. Naon sababna? Idla yumkinu jiryanul bahsi ila ghairi nihayah. Sabab mualkanya berjalana bahasan munadoroh bainahuma antara mu'alil jeung sa'il nepi ka teu aya beakna. Pasti kudu beakna. Ya beakna teh buah eleh sa'il atau eleh mu'alil. Ila ghairi nihayah nepi ka teu aya beakna. Taina namina kumaha lamun eleh sa'il, eleh ayeuna mu'alil. Wa ajjul mu'alil yusama fil urfi ibhaman. Wa ajul mu'alil ari elehna mu'alil teu bisa ngajawab. Elehna mu'alil teu bisa ngajawab tina pangitiro dan sa'il. Yusama fil urfi ibhaman. Eta diaranan dina uruf ulama-ulama nudor diaranan ibhaman ku ibham. Dina jengjehe mu'alil. Dina ngaitirod ayeuna sa'il. Wa aju sa'il ari elehna sa'il. Eleh tina itirod ngajawab ka mu'alil. Teu bisa ngaitirod kana jawaban mu'alil. Disebutna ilzaman ku ilzam. Sami ilzam ge naon? Eleh keneh. Ngan eta mah jang mu'alil. Jang sa'il. Lamun jang mu'alil mah disebutna ibham. Payuqalu bahasana kieu afhama sa'il al mu'alil. Afhama geus ngelehkeun saha as-sa'ilu sa'il al mu'alil ka mu'alil. Al-jamal mu'alil as-sa'il. Mu'alil ngelehkeun ka sa'il. Jadi afham jang ngelehkeun mu'alil, ilzam jang ngelehkeun sa'il. Tapi bahasana ayo kulo diucapkan al mu'alil mupahamun wasa'il muljamun. Mu'alil dielehkeun, sa'il dielehkeun, dipatil ha mupahamun waza mulzamun. Fa idofatul ifham ilal mu'alil idofatul masdar ila maqulihi wa kada ilzamu sa'il. Nah idofatkeun ifham ilal mu'alil kana mu'alil. Eta teh ngaidofatkeun masdar kana maf'ulna al mu'alil mufahamun wa kada ilzamu sa'il. Ngaidofatkeun ayeuna ilzam kana sa'il. Eta oge termasuk idofat masdar kana maf'ulna. Suma ana lafdho su'al. Salajengna bahasa-bahasa su'al. Su'al teh qad yakunu bimanal itirad. Eta sok bukti nganggo bahasa atanapi ngagaduhan makna itirad. Kumaha itiradna? Sawaun kana man'an. Sawaun sarua kana kabuktosan itirad teh man'an eta man'u. Aw nakdon atawa nakdu aw mu'arodotan atau mu'arodoh da mau pasti mutilu nya itirad mah. Man'u nakdu jeung mu'arodoh. Man'u la nusalimu da'wah man'u. Nakdu dalilu kahada batilun. Mu'arodoh dalilu kahada wa indalah. Tasual teh sakapeung sok ngagaduhan makna i'tirad. Isina i'tirad rek bentuk man'u
nakdu atanapi mu'arodoh. Kedua, pada mangka ari ieu soal bimakna itirad. Soal bimakna itirad soalul munadzirin mangga, soalul munadzirin mangga. Soalul munadzirin eta pamenta ti mu'alil jeung sa'il. Soalul munadzirin eta pamentana jalma-jalma anu munadzarah. Eta soal bimakna i'tirad. Kedua, wa qad yakunu bimakna istifsar kan makna lafzi. Kedua, soal teh ngagaduhan makna istifsar. Artinya istifsar teh minta penjelasan tina ngahartian eta lafaz. Bahkan wa yustahsanu qabla jiryanil munadzara ayastafsiru awalan. Dipandang alus satu acan berjalan munadzarah dipenta penjelasan tina makna lafaz awalan dina mimitina. Saya katanya. Wa yustahsanu qabla jiryanil munadzarah ayastafsiru awalan. Wa yustahsanu jeung dialuskeun, dipandang alus. Qabla jiryanil munadzarah samemeh berjalan munadzarah naon ayat tafsiro yen menta penjelasan mu'alil awalan dina mimitina. Minta penjelasan tina makna lafaz, minta penjelasan tina ngarangkepkeun lafaz. Contoh kieu istifsar teh nya. Cek mu'alil deh. Misaluhu ayakulal mu'alil awalan al-kunut bid'atun. Al-kunut ari kunut bid'atun eta bid'ah. Cek mu'alil. Tah sa'ieu teh alus istifsar heula. Kasail istifsar teh nya. Minta penjelasan. Kumaha minta penjelasannya? Pas tafsaro sa'il, teras istifsar, minta penjelasan sa'ilu sa'il, mahwal kunut, naon ari ngaran kunut teh? Kada dia nyebutkeun al kunut bid'atun, mahwal bid'ah, naon ari ngaran bid'ah? Kata istifsar naminanya. Jadi satu acan berjalan munadzarah sa'il teh nya istifsarnya sarilah. Lawan kana intine. Tapi kan perlu mukadimah, perlu warming up heula. Yang manaskeun ayeuna suhu tubuh teh kan ku istifsarnya. Mahwal kunut. Naon ari ngaran kunut? Bukan nyebut kunut bid'ah. Mahwal bid'ah naon ari ngaran bid'ah? Jitah minta penjelasan an makna lafzi tina makna lafaz kedua au an wajhi tarkib atawa tina jalan-jalan ngarangkepkeunana naon sababna kunut bid'ah dirangkepkeun tanya kunut jeung bid'ah naon sababna kunut maka disebutkeun bid'ah au an tafsilil jumal atawa minta penjelasan tina ngajelaskeun lafaz-lafaz anu mujmal. Bisi mu'alil teh make bahasa-bahasa anu mujmal, minta penjelasanana, minta penjelasan lafaz mujmalna. Kayak istifsar teh sae satu acan berjalan munadzarah. Wahada ari ieu soal bimaknal istifsar
laesa dahilan fil munadzarah eta teh can kaasupkeun kana munadzarahna jadi can prak acan naon jeung urang ngapandang kana munadzarah baru ancang-ancang karek pemanasan heula lah karek warming up jadi langsung kana inti namanya ada capek bukan main bal ya kudu aya naon heula aya pemanasan heula jadi masih kena naon eta mah pemanasan karek kaasupkeun kana ancang-ancang can kaasupkeun kana munadzarah wal kasab jeung ari mertelakeun mashhunun bihi eta teh dipinuhan di ku eta istifsar wala basa jeung teu aya naon-naon eta tetep bidalika ku istifsar inda khafa'il mas'ul anhu nalika sulitna eta nepi samarna perkara anu ditanyakeunana jadi sae di istifsar heula di penta penjelasanana heula paslun ari eta hiji pasal ilam kanyaokeun ku anjeun ana hasila man'i muqaddimati dalil sanyanyana kasimpulan ngaman'u kana muqaddimahna hiji dalil wanaqdihi jeung anaqduna ieu dalil ibqa dawal mu'alil eta netepkeun dawaan mu'alil bila dalilin bari teu make dalil Walaisa jeung lain naon hasilu naqdihi kasimpulan nganaqduna sail ibtolan eta ngabatalkeun li dawal mu'alil kana dawaan mu'alil Idi dalil karena ari dalil malijumun eta nu dimistikeun li dawa kana dakwa walayal jamu jeung teu misti min ibdalil maljum tina batalna maljum naon ibdalul lajim batalna lajim Idia juju karena menang naon ayakuna yen kabuktosan lahu eta tetep pikeun lajim naon maljumun akhor maljum anu sejen. Dijawaji umumi lajim karena menang kaumuman nu jadi lajim payaju atuh menang naon ayakuna yen kabuktosan lil mudda'a eta tetep pikeun dawaan naon dalilun akhor dalil anu sejen. Wakada jeung eta nya kitu deui hasilul muaradati ari hasilna muaradah sail al musaqitati anu silih guguran ani ngamaksad kaula ayus kita kana yen ngagugurkeun wa yubtila jeung ngabatalkeun naon dalilul muarid dalilna sail dalil al mu'alil kana dalil mu'alil wa bil aksi jeung kalawan sabalikna Idi dalilu karena ari dalil ase anu sahih laya dulu eta teu nuduhkeun ieu dalil ala hilafi madlulihi kana nyulayaan maknana eta dalil bayam ku atuh tetep naon mudda'al mu'alil dakwaan mu'alil bila dalilin bari teu make dalil Malaisa jeung lain atuh lain naon hasilul mu'aradah hasilna mu'aradah aedon deui ibtolan eta ngabatalkeun lidawal mu'alil kana dawaan mu'alil fa aqwal i'tiradot mangkari pangkuat-kuatna i'tirad ibtalul mudda'a eta ngabatalkeun dakwaan al ghairil mudallal anu can didalilan Lain sumiasan aja di aranan ya ibtol naon dalika ibtol teh gosban ku gasab. Waslamuha aripang ditaslimanana itirod pang ditarimana itirod.
Al-manu etaman idla yajibu karena tu wajib lau kikeun naon sanadun sanad wala jeung tu wajib naon dalilun dalil. Paman yang ari sabae jalma aroda eta nu ngamaksud man al istiqsoa kana ngajero-jero. Ai al bulu gila goyah tapi kana pameakanana. Istiqsoa kana memperdalam. Di palumpatan di udang tuluy. Di panil munadoroti di napan munadoro. Nah lain mangka eta wajib kaman birisalatina kana risalah kaula alma mulati anu dijieun ditakriri kawanil munadoro dikeun netepkeun patokan-patokan ilmu munadoro. Paslun ariye taiji pasal iklam ketahuilah ana hasilaman muqaddimati dalil wa nakdihi hasil manuan sa'il kana muqaddimah dalil mu'alil jeung nakduan ayeuna sa'il kana dalil mu'alil tak kasimpulan tina manuan sa'il teh ibqa uda wal mu'alil bila dalilin eta rek netepkeun dakwaan mu'alil bila dalilin bari teu make naon dalil lain rek ngelehkeun sebenarnya mah sanes kasimpulan tina manuan saeu teh rek netepkeun dakwaan mu'alil bila dalilin kalawan teu make dalil. Kadua walaisa hasilun nasbihi ibtolan lidawal mu'alil. Walaisa jeung lain naon hasilun nasbihi kasimpulan nakduan sa'il kana dalil mu'alil teh ibtolan eta rek ngabatalkeun lidawal mu'alil kana dakwaan mu'alil. Lain rek ngabatalkeun kana dakwaan mu'alil. Pangna tujuan lain ngabatalkeun dakwaan mu'alil sabab idi dalil maljumun lidakwa dalil teh maljum kana hiji dakwaan walayal jamu teu pasti tina ngabatalkeun dalil naon ibtalu lazim batal dakwaanana. Itu tiap-tiap batal ayeuna dalil batal dakwaan. Sabab idia juju ayakuna lahu maljumun akhor. Sabab meneng pikeun dakwaan make dalil anu sejen. Teu pina dalil. Lamun dalil eta dibatalkeun mah. Jadi tujuan lain rek naon tah ngabatalkeun dakwaan. Dakwaan malesa tina naon? Tina dalil. Teu pasti tina batalna dalil kudu batal dakwaan. Da meunang hiji dakwaan make dalil anu sejen. Alasanana li jawaji umumil lazim sabab meunang umumna anu jadi lazim. Itu tujuan lain rek ngabatalkeun dalil. Sanes. Paya juju atuh meunang naon ayakuna yen kabuktosan lil mudda'a eta tetepikeun dakwaan mu'alil. Dibatalkeun ayeuna dalilna ku sa'il. Naon dalilun akhor make dalil anu sejen. Mawi lebih luhur neme laisa hasilun nasbihi ibtolan lidak wal mu'alil. Tujuan lain rek ngabatalkeun dakwaan mu'alil sabab dakwaan boga dalil di mana ayeuna dibatalkeun dakwaan tinggal make dalil anu sejen. Wakada jeung eta nya kitu deui.
laesa hasilun nakdihi ibtolan lidawal mu'alil. Hasilul mu'arodoh ari kasimpulan tina mu'arodoh. Jadi lunya hiji kasimpulan tina manuan, kedua kasimpulan tina nakdu, katilu tina mu'arodoh. Al musakitoti anu silih guguran, silih elehkeun silih guguran teh ani ngamaksad gaula ayus kito dalilul mu'arid atanapi ayu betila dalilul mu'arid dalilal mu'alil wabil aksi eta ayus kito dalilul mu'alil dalilal mu'arid. Dalil mu'adalil sa'il ngagugurkeun kana dalil mu'alil atanapi sabalikna dalil mu'alil oge ngagugurkeun ngabatalkeun kana dalil sa'il. Eta mu'arodoh musakito jadi silih guguran. Mu'alil bener sa'il dalil sa'il ngabatalkeun kana dalil mu'alil. Dalil mu'alil oge ngabatalkeun kana dalil sa'il. Ini dalil sahih karena ari dalil anu sahih laya dulu eta teu nuduhkeun ieu dalil ala hilafi madulihi kana sulaya jeung madlulna madlul teh dawaana na. Dalil anu sahih moal sulaya jeung dakwaanana. Paya beko atu tetep naon muda'al mu'alil dakwaan mu'alil bila dalilin bari teu make dalil. Alaesa sareng lain naon hasilul mu'arodoh kasimpulan tina mu'arodoh berbeda seperti man'u jeung nakdu ibtolan lidawal mu'alil eta ngabatalkeun kana dakwaan mu'alil. Jadi lain rek tujuan ngabatalkeun dalil, lain rek tujuan ngabatalkeun dakwaan. Tujuan tina mu'arodoh tina nakdu mah dianggap di atas naon li idharil hak pikeun nemrakeun bebeneran. Pa'akwal i'tirodot ari pang kuat-kuatna i'tirodot. I'tirodot teman cakup naon man'u nakdu sareng mu'arodoh. Pa'akwal i'tirodot ari pang kuat-kuatna pirang-pirang i'tirodan. Ibtolul muda'a al goeril mudalal. Eta ngabatalkeun dakwaan anu can didalilan. Wa in sumia dalika gos panasanajan diaranan gasab. Eta pangkuat-kuatna. Di pangkuat-kuatna tina i'tirad sa'il eta ngabatalkeun kana dakwaan mu'alil anu can dielatan, anu can didalilan. Sanajan diaranan kunaon gasab. Baik eta mah kana ta'rif, kana taksim, kana ibarat. Gasab teh eta pangkuat-kuatna. Dan teu berarti anu kuat bisa diterima nya. Tentang kitu. Daya anu aslam ya. Wa aslamuha ari pang ditasliman pang ditarima na i'tirodot al ma'nu eta man'u. Jadi tiap-tiap anu akwa eta aslam. Man'u teu akwa tapi naon eta aslam. Man'u teh anu bahasa naon? La nusalib eta nu pangsae namanya. Jadi kantang tu anu kuat aslam. Tang tu anu aslam naon kuat. Nu pang kuatna mah gasab, anu pang aslamna, anu pang ditarimana leuwih ditarimana tina i'tirad mah al man'u eta man'u. Idla yajibu lahu sanadun
sabab pikeun manu mah teu kudu aya sanad teh sanajan teu make sanad ge ditarima wala jeung teu wajib naon dalilun dalil kan dina gasa mah geus puguh naonna nyokot kana dalilna tadi nama nu mah teu wajib aya sanad cenah para sanad teh mayu dekaru litaqwiyatil man'i perkara anu dicaritakeun demi memperkuat naon teu kudu make sanad anu unggul ge ditarima wala dalilun jeung teu kudu aya dalil sanajan teu make dalil ku bahasa manu mah ditampi benten sareng naon gasab mah kudu aya dalil bae kakara bisa diterima maka kuat ngan teu berarti anu kuat naon diterima waman jeung ari sabae jalma aroda eta nu ngamaksud man al istiqsoa kana ngajero-jero memperdalam ai al bulug ilal goyah tepi kana pameakanana tapi meureunan istiqsona kanu jero nya da ari kanu teu jero malah teu kudu istiqso kanu teu jero al bulug ilal goyah tepi kana pameakanana pipanil munadzara dina nganyaokeun pan munadzara sajalma anu hayang memperdalam kana ilmu munadzara fa'alaihi birisalatina al-ma'mulah litakriri qawaninil munadzara mangka kaeta mantepek teangan kitab takriru qawaninil munadzara pikeun netepkeun patokan-patokan dobit-dobit ilmu munadzara disebutna kitab takrirul munadzara artinya aya penjelasan pikeun ka jero pikeun kana panungtungan dina takrirul munadzara al khatimatu ari eta hiji panungtungan di adabil munadzara dina adab-adaban dina kasopanan munadzara yan bagi periogi lil bahis pikeun anu ngabahas ilmu munadzara periogi non aya jutaniba yang ngajauhan ieu bahis abahna sidais ngajauhan min umuri tis'atin tina salapan masalah tina perkara anu salapan khud kedanyan dak anjeun hak kana ieu umur tusib tah bener anjeun barang teh yan bagi lil bahisi ayajtanib min umuri tis'atin khudhatu sid inaha sanyanyana ieu umur salapan al ijaju eta bahasa anu ijaj jadi ulah ringkes teuing munadzara mah sanajan alus ijajnya tapi dina munadzara mah ulah eta ijaj teh saeutik catur loba bukur kecil-kecil cabai rawit sebabna ijaj nya ge leutik awakna tapi gede naonna tah elmuna tapi we ilmu nateknya ijaj saja wal itnab jeung tina bahasa nu itnab mah cangkung badag rupa teu sabaraha itnab mah gitu jadi loba naon catur saeutik bukur ya gede ge eueuh naonan itnab banyak
balil maqal balika caritaan al mujmal anu mujmal jauhan al mufdi anu nimbulkeun al khalal kana kacacadan di ulah ijaz deui ulah itnab ulah mujmal ijaz halusnya tapi dina munadzarah mah kurang halus saya tetenya wahzaronna kudu ngajauhan sanyaan anjeun lafdon goriban kana lapad-lapad anu asing bahasa-bahasa planet udah dipake rib dina bahasa munadzarah mah yo sige mah jang anu kaca ulah na munadzarah mah bahasa bedan aing mah dipakein bahasa planet kade tah dais wayung dipakainya ilek alami dina cariosan di lapad goriba teh lapad anu tara biasa dipake jadi sulit ngamana anak-anak urang bahasa planet lah ini bahasa luar angkasa tara dipake di Indonesia mah gitu mah sumaduhlan tuluy lapad anu nyacadkeun qobla tahqiqil marom samemeh nganyatakeun pamaksudan la tubahis ulang ngabahas anjeun bil muhibi ku bahasa-bahasa pikasieun bawa kehe di sial dipake bil muhib bahasa-bahasa nu pikasieun al muhtasimi anu make wuhkeun bahasa radikal mun urang bahasa kasar latu hakir ulang ngahinakeun anjeun kot sama sakali pardan kaiji bagian min umamin ti pirang-pirang umat ti jelema nah bila geus si eta disentak sakali langsung ngajeng jehe ulah wah ting setengah nyentak langsung curi roba saotin kana narikeun sora tarik deui komo sora kawas pancuran we ditarikeun leuwih nyurulung atuh misladohkin dah seperti seserian taulahnya seserian teh awon dina munadzarah mah kurang atuh gumut jeung we saeutik serina gitu fil maqal dina caritaan kalabat teuing seri bisa balap loba teuing seri kot sama sakali dahron dina salawasna lima karena naon yujawiju ngameunangkeun hukana ieu dohik saha ari jalu pirang-pirang jelema nah ieu adab-adaban dina munadzarah aya 8 wajibu jeung wajib alal mustafidina kajalma anu ngalap faedah kabeh minal muallimin di pirang-pirang muallim pendidik wal muta'allimin jeung muta'allim pelajar ahsanallahu irsadahum ahsana muga-muga masihan kasayan insyaallah Allah irsadahum kana nuduhkeun ieu mustafidin an ihdahuma tina salah saijina ieu risalah jeung takrirul qawanin wa yajibu alal mustafidina urang mustafidina teh nya ngorehan ieu kitab munadzarah naon ayat tagfiru yen mentah hampura ieu mustafidin li pikeun kaula wali-wali daya jeung pikeun ibu rama kaula jadi meunang tanya pangmentakeun hampura ka batur ye kuring teh bisa tobat ieu teh ajengan ye itlah pang tobatankeun dosa kuring da dibere duit 10.000 kanyak meunang gitu teh di bahasana ayat talfiruli pangmentakeun hampura mustafidin
li pikeun kaula wali walidaya jeung pikeun ibu rama kaula musannif wa yad'u jeung ngaduakeun ieu mustafidin bener wa yad'u jeung ngaduakeun mustafidin lana pikeun kaula bil jannah ku sawarga al aliyah anu luhur wa ni'amil baqiyah jeung kanikmatan anu lawas. Ya panyuhunkeun ayeuna ti musannif ayastagfiru li wali walidaya wa yad'u bil jannah wa ni'amil baqiyah sababna wa man la yaskur anas la yaskurillah. Paman ari sabae jalma la yaskuru anu teu nganuhunkeun ieu man tidak berterima kasih cik urang la yaskuru teh. Anasa ka jelema teu nganuhunkeun acan ka jelema la yaskur mangka moal bisa syukuran man Allah ka Allah. Itu nganuhunkeun acan ka jelema mah. Ah geus moal bisa syukuran ka pangeran geus. Monyet ke osok salukuran ka jelema nya. Sok nganuhunkeun geuningan anu ya monyet anu dina lampu merah. Tidak ku jelema teu bisa syukuran ka jelema gitu. Kan ayeuna usum dikarota monyet geuningan. Duduk kuyahan gitu. Rawat tam-tam ya. Boga monyetna teh eta. Man la yaskurun nas la yaskurillah jalma anu teu bisa syukuran teu bisa berterima kasih ka papada jelema la yaskurillah maka moal bisa syukuran ka Allah. Alhamdulillah sareng ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu biizzatihi kalawan kamuliaan Allah wa jalalihi jeung kagungan Allah tatimu narima sampurna naon as-solihatu pirang-pirang kasayan subhana rabbina jeung maha suci pangeran abdi sadaya rabbil izzah anu ngurus kana kamuliaan nu miara kana kamu anu ngamilik kana kamuliaan amma bersih tina perkara yasipune anu nyipatan ieu musyrikin kabeh wassalamun jeung ari kasalametan alal mursalin eta tetep ka para utusan walhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.